Sampurasun. Tepakan wastapun Asep Saifuddin biasa disebat Abah. Tapi abi biasa oge disebat Dede gitu nya. Nah, dina pangatikan aksara Sunda seueur anu sasab nerangkeun kumargi. Mungkin kadituna ge pasti jadi sasab. Nah, ieu perkawis aksara suara atau aksara vokal. Ya tadi dina aksara Sunda atau dina bahasa Sunda aya 7 aksara vokal. A, I, U, O, E, penekanan saeutik anggap jika anu teu tak urang bahas anu tilu we nya contoh ieu tah nah ieu pakai pepet nya di luhurna tah contoh dina kecap ember wadah cai edan tah gering ya jelema gering eling alhamdulillah waras jeung rea-rea deui tah ieu kecap jadi penekananna leutik kitu nya cekap gitulah jadi contoh kecapna embung teh alim tidak mau terus emping tah anu digeprek teh geuning teh ipis nok tah ieu sebatan kangge budak awewe nya anu biasa dipake di dialek utara terus jeung rea-rea deui tah pami nya ieu penekananna agak rada ieu dina genggerong ieu contoh kecapna eureun euleueur eureun berhenti euleueur ieu mah rada jelema kurang ieu terus eungap ata napi ngap lah kitu nya cek basana jeung rea-rea deui tah perkawis ieu nya ieu kadang aya nu nerangkeun teh anu ieu sebutna anu ieuna disebutna tah anu dimasalahkeun anu ieu weh sebenarnya mah ai mah da geus keren gitu tah anu gampilna contoh ieu tah kikuk tah ieu we apalkeun we ieu unggal poe unggal dinten bentenkeun tah nya ieu tingali tah ieu panelengna nya ieu panelengna ieu paneulengna ieu tah jadi cukup cekap ya unggal poe nya sakaingetna we gitu ieu we apalkeun tah ieu ajang mastikeun ka dieu tah sebenarnya teh hese cek simkuring da simkuring ge aja diajar keneh gitu begitu Bray. Oke baraya sadayana apunten ya kangge Kibas Sajan, Teh Siti Aisyah, Kang Bayu, Kang Sadayana gitu, Kang Umar gitu. Di subscribe gitu tong hilap tah ieu kumargi ieu supaya ulah sasab. Nya ayeuna seueur konten anu ngadamel kos kieu ieuna teh kadang-kadang pakusut ieu nya kumargi kumaha nu di luhurna da eta teh mun di luhurna kitu kahandapna pasti kitu tah sim kuring mah di dia dek ngalempengkeun hampura da kuring ge diajar teh nya nanggulungan tapi alhamdulillah ku para penggiat aksara gitu sa Jawa Barat alhamdulillah tos tiasa guyub tah kumargi perkawis ieu perkara ieu mah dijentrekeunna cukup we kieu kituna ulah lieur ulah galideur tah pokona mah ingat we ieu bentenkeun ya aya penekanan tadi dia tah aduh kumargi cekap sakitu ieu mah sanes mamatahan meuring wajah sanes mamatahan lauk ieu nyelem nya gitu ieu mah hampura ti sim kuring kabalarea sadayana ka penggiat aksara Sunda Satatar Sunda Sampurasun hatur nuhun mangga